Bismillahirrahmanirrahim wa amma ma yukhfadu bil idhafati lananapan utai barang kang ganjarkeun yamma kalawan idhafat fanahu gaulika kumakaya umpamane ucapan sira ngucap-ngucaping lafaz gulamu zaidin wa huwa dan utawi ma yukhfadu bil idhafat ala qismaini ku tetep ing atasareng duuman ma yuqaddaru bil lam suwiji barang kang den takdirkeun ya ma kalawan lam wa ma yuqaddaru bimin lan barang kang den takdirkeun ya ma kalawan alladzi yuqaddaru bil lam maka uti kang den takdirkeun ya ladzi kalawan lam nau gulamu zaid iku saumpama lapan gulamu zaidin utawi kilai kepada kawan kang tetap kadua kizai alladzi yuqarmunak ditakdirkan ta gulamu zaid ta kilai ki ku gulam zaid walladzi yuqaddaru lan utai kang den takdirkan li alladzi bimin kalawan minna usabu khazin yakum palapan usabu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin taiki kudodot saking sutra lan taiki lawang saking kayu jati tan taiki ku alis saking besi wa masbah dzalika lan barang kang yarupani amma dzalika ing mangkono kitu hatamu hadidin taqaddamal kalam ala hadza itu dingin para rasa ning atas iki kaul awal alkitab ing dalam awal kitab wallahu alam bisawab ta Allah iku kang maha uning kalawan kebenaran wa ilaihil marji'u wal ma'ab aniku tetep kada Allah utawi ngon babalik wal ma'ab tegasan ngon babalik sallallahu ala sayyidina Muhammadin dan muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Gusti ingsun sadayanya tane Kangjeng Nabi Muhammad sayyidil arab kang dadi kepala ning Arab wal ajam lan ajam khairi man lamma wa amma kang li becik-becik wong kang jaya memimpin Yaman lan Jayaman wa amal bahrul fayat lan kang dadi biang lautan pirang kang luber aladzin tasyarat min ulumihi kang narima gumlar saking pirang ilmune kangjeng Nabi ulum syariati wal hakikat pirang ilmu syariat lan hakikat intisar zuri beryad kaya narima gumelare itu kembang mawar beryadi kalawan atawa ing dalam patamanan wa ala alihi lan ngatas pirang keluarga kangjeng Nabi al-muntimina kang bangsa kabeh sahabati lan pirang sahabat kangjeng Nabi al-muqtadi nabihim kang anut kabeh bihim kalawan ali sunnati sayyidil mursalin dalam sunnah gustina mursalin kabeh wasbahim lan pirang-pirang kang mengikuti mursalin wa bihim ila yaumiddi mattaba'ihim lan pirang-pirang kang anut mursalin maring dina kiamat ila yaumiddi tega maring dina kiamat wa qad tamama bihi alal fuad lan teman sampurna barang kang tetep kalaun maingat tasati kamulah hadal maram lan sampurna pailikila kang dan sejabi ayanat rabbil ibad kalawan pitulung pangeran pirang hamba tamat suwi sampurna iya anggeus kitab aya nu nanyakeun sababaraha anu sok milu ngaji endek digantina kunaon gitu encan boga rencana nyaho diteruskeun ieu ngaji nyaho eureun ieu mangke kumaha bulan Syawal bae jadi ngajina ieu tasawuf kelas tinggi mantap ke endek diaganti apa henteu kumaha ke bae tadi aja pengen nanyakeun ngaji sabaraha kali teh ulah tatanya nek ngaji-ngaji genten teh
nanya naonan tuh jasana jantung ngaji mulai nanyakeun ka nyana aja kos hajatan eueuh nyana atuh terus bae jan hajat jadi teu nineng eueuh ge ya kulantaran meureun nyana asa tanggung jawab gitu meureun deuk bang meulikeun kitab mana nanyakeun ge meureun mentek jana nyaho bayang nyaho deuk mang meulikeun nyaho yang dipangmeulikeun nu jelas mah insyaallah ke ku urang diganti ku kitab tetap kitab tasawuf kenaon kitabna geus aya kitabna keur dideuleuan keneh nu mantak dideuleuan eta kitab teu kaharti lamun urang teu kaharti atuh paling ge urang gode gugut-gugutan geus lamun urang ke ditanya kitab naon eta kitab nu teu kaharti insyaallah ke aya ieu mah nyaritakeun keaslian jurumiyah aya nu dijaerkeun ku harap aya nu dijaerkeun ku idopat ai surah nama geus kamari tentang anu dijaerkeun ku idopat nyumalendeh kanu sejen urang kabawa idopat teh aya mudhof ilaih geus eta mudhof sakosok kabawa ku mudhof ilaih aya mudhof ilaih sok kabawa ku mudhof eta mah pagawean santri warubama aksaba sanin awala kadang-kadang ngabawa ngaiktisab sanin nu kadua mudhof ilaih awalan kanu awal geus anu dihitungan ku santri mah eta rubama aksabazanin ngausah nu kadua kana awal mudhof ilaih sok ngabawa ka mudhof jadi orang mudhof ilaih teh boga pangaruh mun mudhof ilaih mulya mudhof ka bawah mulya mudhof ilaih hina mudhof ilaih hina mudhof ka bawah hina. Oh berarti urang teh babaturan kumaha nu dibaturanana babaturan jeung tukang minyak sengit ngambe sengit babaturan jeung tukang minyak tanah bau minyak tanah babaturan jeung sok ngintip urang sok ngintip sarua bae kitu aya babaturan jeung tukang maling atuh maling babaturan jeung pemerintah atau kabawa orang korupsi babaturan urang jeung wali atuh urang kabawang ke urusan perwalian jadi kumaha babaturanan ngan nu jelas horenganan eta ulah ngabatur jeung nu boga nafsu mun urang ngabatur jeung nu boga nafsu urang kabawa sebab nu boga nafsu teh eta teh panyakit cinta ka makhluk cinta ka dunya nafsu mah kitu bae salilana dedeleuan mata urang aya watekan didorong lah ku nafsu dedengean urang aya watek didorong lah ku nafsu nu ngagerakeun teh kana neuleuh jeung denge eta nafsu eta lah ngaranna nu nyilakakeun entak latu jalisul mauta ulah rek babarengan jeung nu paraeh engke patamutu kulubukum milupae hate maneh waman al-mauta sahanu paraeh teh ya ruhallah Nabi Isa gola cekang yang Nabi Isa nu paraeh hate ar-ragibuna fid dunya anu cinta dunia al-muhibbuna la anu demen kana dunia cinta dunia mati hati urang hate entak dek ibadah ka Allah teh urang teh micinan heula cinta dunia eta nu sasaleh ai salat jeung wiridan mah babari malah urang wiridan ge hayang dunia salat nage jang menghasilkeun dunia maca surat waqiah eta teh supaya usaha maju maksiat eta maca maksiat
Urang maca Waqiah supaya usaha maju, urang maca surat Yusuf supaya boga kasemaran. Eta okos nama bagus padahal keur maksiat. Aya maca Quran maksiat. Eta gorod-gorod anu lain lillah, eta teh maksiat inda ba'dil arifin. Tapi lamun dikapikihkeun ka syariat biasa tuh henteu. Sebab naon? Atuh baca Quran sabangan di Quran teh kapan mujizat, aya hikmah. Atuh geus bae daripada urang ka Gunung Kawi. Ngabandingkeun atuh mending maca Waqiah. Ieu kumaha kelas. Jadi bangsa kelas Haji Pendi mah emang kos gitu nya mah. Geus, emangnya mah ka neraka ge pas bae ieu. Tuh naik bahasa etik nu cak kurang ibadah orang cak batur babasiat. Urang mah di kelas urang maca wadduha, maca gitu Waqiah. Jang supaya kajembaran oh masalah naik bae urang ka makom itu kewalian eta maksiat nokos gitu. Urang mah kuari ikhlas ibadah hayang ka sorga sakelas urang masih dihampurakeun. Tapi jelema anu suluk hayang deket jeung Gusti Allah satungtung di jero hati hayang sorga eta teh maksiat. Teu beunang jam urang mimiti embung ka neraka. Anak embung ka neraka hayang ka sorga ikhlas keneh ngan ikhlas kelas ecek-ecek. Ecek ketika urang naik terus ibadah teh ulah hayang ka sorga ulah embung ka neraka sebab sorga jeung neraka mata mah ciptaan Allah maningkan nu nyiptakeunana. Oh kasatu ka Allah geus ibadah nomor hiji geus ka Allah urusan ka sorga urusan ka neraka kumaha nu bogana. Saya urang mah hayang ka Allah nu mantak bahasana ge ilahi lastulil firdausi ala eta kelas wali. Ilahi pangeran abdi lastulil firdausi ala ka sogara firdaus lain ahli abdi mah kasuka neraka jahim atuh teu kuat eta teh akan bahasa sindir-sindir ngaranna eta atuh aya abdi mah dikasorgakeun mangga dikanarakakeun mangga jaal abdi mah nu Gusti ngan kieu bahasa abdi mah ai ka sorga atuh sabenerna isin teu ahli abdi mah sebab ibadahna sakikieuna cenah dikanarakakeun abdi teu kuat ku panasna Gusti. Jadi atuh jakalo dek di kamanakeun atuh kumaha Gusti bae pantes dah abdi ka mana gitu kan. Ka neraka teu kuat ku panas ka sorga lain ahli. Jakalo teh di tengah bae nya. Teu naon atuh di tengah ge. Atuh sia mah jaka sorga lain ahli ka neraka panas di tengah. Tengah bae nya. Batur geus ka salorga kabeh nya bebeja. Gusti atuh ieu abdi di tengah bae. Kadang-kadang abdi deuleu ka neraka sedih, kadang-kadang abdi deuleu ka sorga. Ieu teh bunga, ieu mah abdi mah geserkeun asal ulah deuleu ka neraka bae. Asal ulah deuleu kaadanan ku ka di ka sorga ke mah abdi mah teu ahli. Ngan ieu mah asal ulah deuleu ka neraka bae sebab abdi pemandangan ka neraka teu betah. Geus jelas abdi teu ka neraka nama ku Gusti ngan ulah deuleu bae lah heulanan. Haga geser tuh ka belah itu, geser ka belah itu tuh. Menang sababa bulan bebe jadi. Gusti emang aya neraka mah geus teu kadeuleu ngan ieu sorga teh kaambe. Rada kaambe. Gusti maksudna kadanan aya di kasorgakeun mah ambean atuh rada deukeut. Lah tuh da di lawang pintu hek bae pintu hek abeh kaambe gitu sorga teh jeung kadeuleu. Kadanan aya kudu di kasorgakeun mah jatuh pantes ya abdi mah di pintu hek bae. Tuh pintu hek geus cicing bede nya Gusti jecek abdi mah kagok. Atuh jak kagok sapira atuh abdi dicicing di dieu Gusti henteu untung dicicing di ditu terugi ya aju Gusti mah ngasupkeun abdi ka ditu teu untung terugi eta mah atuh urusana naon atuh kumaha Gusti bae ngan kagok bae dicicing di dieu kagok atuh asupkeun bae abdi bakal jero. Maksudnya kajenting teh di gedong ge di pelataranana bae. Di pelataran atuh asup ka pelataran sia ulah di luar. Asup ka pelataran. Dak encan boga gedong nya encan. Kakarakeun di pelataran ada bae nya teh takos kitu. Gusti, abdi lamun ditanya boga gedong henteu.
aja cicing di dia tadi jawab di mah di tengah-tengah pan eta nu isin mah Gusti keneh masa aya hamba Gusti cicing di sorga teu boga gedong aya abdi olam teu kumaha manya Allah pelit amat cenah weh sia ngomong kos kitu atuh pilih ku sia tuh kan kos kitu jarang milih teh tikeur ieu be Gusti aduh Haji Fendi rewel ka sorga ngan pang panderi-panderina buat turbonggus ribuan tahun nyana kakarak boga gedong di dia invest da kurangnya na etalah jelema ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul amil azimi ngaya tamat ya kita panjang cerita nanti awal nyaritakeun tentang makom-makom hal-hal jeung martabat-martabat kawalian Hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakar wa sayyidina Umar wa Utsman radhiyallahu anhu wa ala baqi sahabati ajma'in lahum bi sallallahu alaihi wasallam جميع مشايخنا وإلى أرواحهم وإلى أرواحهم وعلى في هذا الكتاب من بنبي بكر من عفونا الله به الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ما إله المؤلف هذا الكتاب ونمسك المسلمين بعرس أحمد عبد القادر بن أحمد الجواني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شافيا ما يكفي مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصلي صلاة تنجينا بها من النار ولا تقضينا بها جميعا تطهرنا بها وتبلغنا بها صالح الخير اللهم اجعلها وسلم بلغ ثواب ما قرنا من ذلك ما قرنا صلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفردا من غبار النيران اللهم افتح لنا فتوحا علينا ذكرنا يا الله من نسينا ذكرنا يا الله من نسينا ذكرنا يا الله من نسينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه إياك نعبد آمين 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 اللهم يا كبير سميع يا بصير يا لطيف يا فرج يا كاشف الغم يا من يغفر يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا دافع البلاء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام آخر دعواهم الحمد لله.